Assalamualaikum Sampurasun. Urang pendak deui di dongeng Sunda anu judulna Nini Anteh jeung Ucing di Bulan. Ayeuna bagian kadua, sok golosor. Dina hiji peuting permaisuri raja ngageroan anakna Putri Endahwarni. Endah kadieu heula sakedap ibu aya picarioseun ceuk permaisuri raja. Mangga ibu, saur Putri Endahwarni bari nyampeurkeun. Endah anjeun teh putri ibu hiji-hijina ke lamun ibu sareng bapa tos teu aya, Endah bakal jadi wawaris kanggo mimpin rakyat Pakuan. Tapi dumasar kana aturan jeung tata krama karajaan, Endah kudu boga salaki heula memeh diangkat jadi ratu, ceuk permaisuri panjang lebar. Lamun Endah lalagasan keneh, kumaha lamun aya nanaon jeung ibu sareng Rama, saha anu bade nyepeng karajaan ieu mun hidup can siap mah. Maksud ibu teh Endah kedah enggal-enggal gaduh caroge kitu? Tanya Putri Endahwarni. Tah eta maksud ibu teh. Ibu jeung bapa tos badami bade ngajodohkeun Endah ka Pangeran Anantakusuma, putrana Adipati Kadipaten Wetan. Tong salempang manehna kasepisan gagah jeung sakti cocok munkeun nyarengan Endah mimpin karajaan ieu. Mangga atuh ibu, ari Endah mah kumaha ibu sareng Rama wae. Endah mah moal ngabantah, ceuk Putri Endahwarni. Bari angger nunduk. Atuh permaisuri jeung raja atoheun ningali anak tunggalna nurut ka hayang sepuh. Kumaha caritana nu kadua ieu tiasa diteraskeun di kanal YouTube anu aya di tadi dinya tah. Mangga hatur nuhun.